Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa petepang disereng simkuring di channel Eva Farida. Dina deket ayeuna urang tatarucingan deui. Mangga wilujeng jeung seni. Anu kahiji, aya jelema lahir di Tasik, cicing di Spanyol, sakola di Inggris, nikah di Prancis, gawe di Amerika, maot di Jerman, dibere gelar naon tah? Sanu terang pemirsa, jawabanana nyaeta almarhum. Nu kadua, mun aya raja maot, anakna jadi naon? Jawabanana nyaeta jadi yatim. Anu katilu, isuk-isuk di dapur, berang di kamar, sore di teras, peuting di dapur. Naon tah? Jawabanana nyaeta kompor. Keun we da kompor aing disimpen di mana wae ge moal naon. Anu saterusna, manuk-manuk naon anu huruf E na aya 3? Jawabanana nyaeta bango. Sabab aya laguna nya, sang bango sang bango. No. Saterusna, kumaha carana ngabedakeun gajah gede jeung gajah leutik? Naon pamirsa jawabanana? Jawabanana nyaeta disaring. Anu saterusna, perusahaan naon anu paling gede? Naon jawabanana? Perusahaan nu produksi saringan gajah. Saterusna, naon sababna oray teu bogaeun suku tapi titinggi sukuna loba? Jawabanana nyaeta sabab pas pembagian suku si oray hoream datang. Nu saterusna, mun gajah jadi hayam, kuda jadi hayam, domba jadi hayam, sapi jadi hayam, terus hayam jadi naon? Jawabanana nyaeta jadi loba lah. Anu saterusna, naon bedana kuda jeung kudra? Mun kuda sukuna opat, mun kudra sukuna oprat. Saterusna, yeuh nya kan sarerea ge apal yen profesor teh cerdas pisan jeung biasana botak huluna. Sanajan cerdas tapi aya hiji hal anu teu bisa dilakukeun nepi ka ayeuna. Naon coba? Jawabanana nyaeta nyisiran. Seterusna, naha anjing ngagogok ngagogoknya? Jawabanana soalna mun ngagorok mah jiga maneh. Saterusna, cing naon sababna Superman buukna ngan hiji nu keriting? Jawabanana, mun keritingna loba mah ngaranna Supermi. Saterusna, saha awewe pangkuatna saalam dunya? Jawabanana nyaeta Nyonya Menir, sabab berdiri sejak 1848. Saterusna, naon bahasa Arabna endog? Jawabanana nyaeta min siliti ayam. Naon sababna mun hayam kongkorongok panona sok peureum? Naon pamirsa?
Jawabanana nyaeta soalna geus apal teksna. Saterusna, daun naon anu tengahna bolong? Daun naon pamirsa? Jawabanana nyaeta daunat. Saterusna, maneh apal Jainuddin MZ? Cing, mun apal eta MZ singkatan tina naon? Jawabanana nyaeta memang Jainuddin. Saterusna pamirsa, ari azan maghrib teh keur saha sih? Aya nu apal? Jawabanana nyaeta keur Jakarta dan sekitarnya. Saterusna, topi naon anu bisa nyanyi? Jawabanana Topia Lacuba. Orang terus kenya pemirsa, jari naon anu bisa nyanyi? Jawabanana Linkin Park. Terang pemirsa, Linkin Park. Anu saterusna, nu jadi sabab bebek goreng enak naon? Jawabanana nyaeta huruf B. Coba we huruf B na dipicen datengeuna. Saterusna, naon sababna Bangkok mun liwat rel kareta sok luluncatan? Jawabanana nyaeta sabab mun muter mah karunya jauh. Saterusna, naha si Inul Daratista jadi penyanyi? Nah, si Inul Daratista jadi penyanyi. Jawabanana nyaeta soalna mun jadi bangsawan mah ngaranna jadi dara biru. Pertanyaan saterusna, tengah peuting aya nu bodas kukurilingan deket masjid. Naon coba? Jawabanana Pak Haji kenyangan sendal. No. Nah, pemirsa terus gannya. Pak Asep meuli hayam 5, isukan dipencit 2. Tinggal sabaraha hayamna? Jawabanana naon? Coba. Jawabanana nyaeta 5. Kan dipencitna isukan. Nanti tuh pemirsa. Ayo deh pemirsa, masih penasaran? Iyanya, coba tebak. Teguhnya hideung, gede, buluan, leles. Naon jawabanana? Jawabanana nyaeta Mike Tyson teu dahar saminggu. Dijegangkeun, terus diasupkeun, terus ngeunah weh. Naon tah coba? Jawabanana nyaeta kacamata. Bulu panggih jeung bulu, kulit panggih jeung kulit, beuki lila beuki geunah. Naon tah pamirsa? Jawabanana nyaeta pereum sare. Saterusna, indung si Joni boga anak 5. Ngaranna hiji kantal, 2 kintil, 3 kuntul, 4 kental, 5. Jawabannya naon pemirsa? Ya, jawabannya tanya Joni lah. Ya. Terus dibuka, diasupkeun, terus digeol-geol, terus keluar bodas. Naon tah? Jawabanana nyaeta nyikat huntu. Seterusnya pemirsa, ucing naon nupang romantisna saalam dunya? Jawabanna naon pemirsa? Kucing tak padamu. Nah, gombal imanya. Bola naon anu bisa cerik? Bola mataku ningali anjeun wa anjeun mantan. Saterusna, Neng, terang teu naha menara pisa miring? Jawabanana eta tertarik ku senyum Neng. Alamak. Neng, sok mandi? Cik, mandi naon anu geunah karaosna
mandirikan rumah tangga sareng inengnya. Hayam burintik nonggeng ka langit. Naon pemirsa? Jawabanana nyaeta ganas. Sakitu wae video tatarucingan dina danget ayeuna. Kadahilap di like, comment, sareng di subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.